Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lispiani Paujiah, kelas IPS 2. Teu ngarti da ku jelema zaman ayeuna. Naon sih hirup mah teh sok ngarupuskeun wae hirup batur. Batur ulin ka dieu jadi omong. Batur miser ka dieu jadi omong. Perasaan ningali anak tatangga nu lain mah asa henteu meuni kitu-kitu teuing. Nah habet sim abdi teu kaog salengkah dua lengkah selalu jadi obrol. Ningali barudak nu segen mah aber-aberan ka ditu ka dieu. Sugan jadi obrol, sugan jadi goreng, dah henteu. Nah bet ka abdi mah kaditu karek teuing. Sumpah teu ngarti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indri, kumaha kabarna damang? Alhamdulillah damang sawangsulna. Alhamdulillah damang. Oh, saya atuh Wilda, kami atus lulus sekolah bade ka mana neraskeun? Bade kuliah, bade damel, atanapi bade ngasantri nungkul. Insya Allah kahoyong mah bade kuliah. Oh, saya atuh bade ka mana kuliahna? Rek bade nyenak jurusan naon? Kahoyong mah ka UIN Bandung, bade nyanak jurusan PHI, sabab bercita-cita abdi hoyong janten guru sareng ustazah. Oh, saya pisan cita-cita Wilda. Mudah-mudahan cita-cita Wilda sing kacapai. Amin ya Allah. Muhun Wilda, saur nama saur batur teh Wilda teh tiasa ngaos wantana sae. Saur santai saur batur abi katos nguping. Henteu bohong eta mah. Leres ge nya, enok atuh Wilda abi hoyong ngupingkeun sakali we. Muhun atuh bade. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Subhanallah, saya pisan swanten Wilda. Abi atau hoyong sapertos Wilda kitu ajarkeun nya. Muhun insyaallah pami aya waktos. Muhun kadenya. Muhun pami Indri atuh bade nerasin ka mana? Duka buku abi mah hoream ka mana-mana. Ayeuna abi kanggo persiapan UN acan persiapan naon? Da wios we lami keneh ieu. Gitu atuh. Wios masih lami keneh UN ge, tapi kan urang kedah persiapan ti ayeuna keneh.
Aneh, urang digantikan ngerjakeun soalna sareng nilai anu sae. Oh, muhun leres oge nya. Muhun gitu, ngati ayeuna mah sing rajin ngapalkeun. Semangat kedah nama, ngarana urang jadi digampilkeun sareng nilai anu sae. Muhun insya Allah, hatur nuhun doana nya Wilda. Sami-sami, nga ada babarian ti pagi muginya. Muhun mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dina enjing di sekolah jam geus nunjukkeun jam 7. Abdi ngarasa bunga sebab dina poe kahiji abdi sekolah. Padahal abdi ngarasa ukur make baju urut. Abdi budak sabatang kara anu miskin. Dina enjing aya sakelompok budak anu ngaranna abdi. Abdi ragrag. Abdi ceurik. Kabeh perkataan maranehanana, ejekan maranehanana, hinaan maranehanana. Anjeun hina, anjeun maki, cek anjeun abdi teu pantes jadi manusia. Abdi manusia, abdi bener-bener manusia. Kajian abdi terkucil, batin abdi terbuta. Gewat abdi cing cernih ke dina hati anu talanjang, na dendam itu pernah karing. Keun abdi balik, abdi balik dina hakikat sabenerna. Abdi mampu ngaludah leungeun jeung perenungan maranehanana lewat rangkaian jeung rajuk